lakinu talkinan anu marawat aranjeun, papatahan nu maot aranjeun, ucapan la ilaha illallah. Tina eta hadis para ulama aya dua pendapat. Anu kahiji nyebatkeun lakinu maotakum teh papatahan nu rek marawat di antara aranjeun la ilaha illallah. Urang atos tamani. Tawengi nalkinan bapak mapatahan sabab saur Kanjeng Nabi sahajal ma anu maot lisan terakhir ucapan la ilaha illallah. Di pepatahan kurang hadisna eta setan tadi palih kenca menuju sakaratul maut, malaikat palih satu pamin di palih kenca terseras we ngaboda matak di salkinan sunat di palih kenca keur ngalawan malaikat natos nyariosan di palih kenca dina pas jugor ki dina lok pangkong sakit nyerina saur Gusti Rasul 100 sabetan pedang setan nyarita lamun anjeun hayang teu nyeri kudu nyembah ka kaula mata kurang dawe Kanjeng Nabi disunatkeun lakinu maotakum papatahan nu rek maot di antara aranjeun. Dina hadis eta para ulama nyebatkeun oge lakinu maotakum ya si lakinu maotakum la ilaha illallah papatahan nu geus maraot di antara aranjeun la ilaha illallah supaya ngaluludeung dina waktu bakal ditarosna di anak. Nah, urang nyanak dua pendapat dua anak satu acan maot ditalkinan satu maot kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi pangeran wajib diibadah naming Allah. Ari ilah teh hartina zat nu wajib diibadah. Upami Rabb zat nu maha ngurus. Orang-orang musyrik apal aya ilah aya pangeran, ngan ngaku aya pangeran nu lain deui. Urang mah ngakuna teh la ilaha illallah, mahiji Allah. La syarikat dan warentangan lautukeun. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Milik Allah kerajaan, milik Allah segala puji. Teu aya nu ngaduan hak puji. Sakabeh puji milik Allah. Sakabeh jenis puji milik Allah. Puji ti makhluk ka Allah, puji ti makhluk ka makhluk, puji ti Allah ka Allah, puji ti Allah ka makhluk. Sadayan milik Allah. Zat Allah teh yuhyi wa yumiit, anu ngahidupkeun jeung nu ngamaotkeun. Nah tiasa ngahidupkeun jeung ngamaotkeun, margi anjeunna wa huwa hayyun daim. Zat Allah teh hayyun daim, zat anu mahirup jeung langgeng, la yamut, makeuna kecakupan. Dia bihil khair, dina genggamana, dina kakawasaanana. Sanes biadihi di mana dina panangan Allah. Upami di mana dina panangan Allah urangkeun aku akidah mujasimah berarti nganggap Allah gaduh panangan. Biadihi dihartosan dina kakawasan Allah al khairi anu maha sae. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah dengan setiap perkara kawasa. Setiap awak-awakan urang aya di dieu. Datalkin teh lain ngumpul keur mapatahan ahli kubur, tapi keur mapatahan anu aya kene. Kabeh awak-awakan ai nafsu anu boga nyawa. Cek sebagian tafsir mah kabeh makhluk anu katingali maot oge boga nyawa, buktina tatangkalan bergerak. Kullu nafsin za'iqatul maut, bakal ngarasa. Aiza ya qahmatina za satungku untuk ya nanti ngasaan bakal ngasaan untuk kudu loba ngasaan mau seperti orang ngasaan ada harap lain ngasaan mau ngasaan anak saur Kanjeng Nabi nyeri nak sapertos 300 sabetan pedang kerjal maan
samaun digugahkeun ku Sayyidina Nabi Isa geus 4000 tahun naon nu karasa buah namun nyeri kene Kanjeng Rasul waktu pupus nangis luar biasa saur putrana bapak kunaon meunang geuning maot teh nyeri kumaha engke umat kami nyeri sieu geuning maot umat kumaha umat kami engke maot wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah naon make di maotan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah pastina dicumponan ganyaran aranjeun ganyaran urang ganyaran bapak pasti dipastikan kugus ujurakum ganyaran aranjeun buruk aranjeun iraha yaumal qiyamah di poe kiamat engke ganyaran lain ayeuna jalma sok aya nu rajin salat, rajin ibadah, rajin ngaji Quran, tapi teka tingali da engke ganyaran. Lain ayeuna. Yaumul qiyamah, dina poe kiamat urang bakal ngalaman kabeh. Pantonan mimiti maut. Paman jurjiha anin nari wa dukhilal jannatu faqad faz. Sajama ang disalametkeun dijahit tina neraka wa dukhilal jannah diasukeun kana surga faqad saja menuju surga teh wah mu 1% amal gorengna 48% eta jalma juh jiha anin nar disalametkeun neraka faqad faz eta bahagia eta Rahman Rahimna Allah salah maurangan ditulis hiji amal mah ditulis 10 mata pantas bisa jadi amal bisa lebih berat dan dikalikan 10 wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ari kahirupan dunya anu dibeukeuh kecuali benda anu naon al ghurur tipuan saliwat fata morgana sisigaan siga bunga santang tu bunga si anu boga anu buah bunga santang tu si anu teu boga anu buah sangkara santang tu ya Abdullah udkhulil ahda alladhi kharajta alaih min dari dunia ila dari akhirah bapak aina kemuka tos lepas tina patatan dunia pikeun nuju patatan akhirat wa hiya syahadatu an la ilaha illallah bapak tikudoi siksa kubur aya nikmat kubur siksa kubur jeung teh bapak teh kudu emutkeun wana suala munkar wa nakir bakal aya pertarosan munkar nakir dina alam barzah dan alam kubur teh kan aya dua sur para ulama lamun damah jalmina soleh anu sumpingna teh basyar mubasir anu ngabubungah malaikat upami jalmi anu awam mah munkar. Mudah-mudahan bapak mah disumpingan teh ku basyar mubasir emutkeun ku bapak sana sungku deui ka alam barzah ieu sana sungku di kubur bapak teh tos ieu teh tos henteu wanal ba'sa hakun pasti dibangkitkeun pikeun naon wanal hisab hak pikeun dihitung hakun pasti dihitung amal leutik gede bakal dihitung pak man kapulat mah wajib ngalamun berat bakal dihitung jalma goreng leutik kade bakal ulah sieun teu dihitung ulah sieun amal urang teu dihitung sehingga lamun teu katingali ku batur teu asa kurang wana syafaata kan ulah keueuh bapak ngangken umat dosa alit tapi kanggo umat nabi anu ngagaduhan dosa ageung muatan tobat kabujeng pupus kecuali syirik musyrik syafaat nabi kanggo umat nabi anu ngagaduhan dosa ageung wanal jannata haqqun ulah sieun dibangkitkeun da aya surga aya neraka teu aya pilihan
Saya pilihan tempat, lamun teu ka neraka pasti ka surga, lamun teu ka surga pasti ka neraka. Mudah-mudahan pun Bapak sareng urang sadayana jeung kalebetkeun anak sarga. Wa nalika Allah taala nikmat nu luar biasa anu paling ageng, mudah-mudahan Bapak engke nepangannya eta wa analika Allah haq tepang sareng Allah. Kumaha ningalina wallahu alam ulah jadi mujasimah ngabayangkeun teu biasa dibayangkeun. Gusti Rasul seperti kurang ningali bulan. Bulan biasa ditinggali bentukna henteu cahayana nu kasina. Indah na bulan. Tapi biasa tinggal hakikatna bulan. Kan urang bakal tepang sareng Allah mudah-mudahan. Wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Bakal ngabangkitkeun Allah ka setiap zaman di kubur. Bapak al-an ayeuna bercerita Bapak pasti bakit taro pasti nah bentang kerdong kamari ngobrol kene apa sareng murid Bapak barja kasar jalma soleh kasar soleh arwah jangan goreng Bapak ina bisa ulah keun Bapak waidah seperti waktu ngajarkeun ka murid Bapak, ngajarkeun ka budak Bapak, ngajarkeun ka urang cikupa, waidah ja'akal malakani muwakalani. Lamun teh datang malaikat ka Bapak. Faiza arija mah pasti datang. Di ngahartianana di mana-mana datang. Sanes lamun datang. Upami lao lamun moal terjadi. Kalau Faidah ja'akal malaikat muakan di mana-mana datang ke Bapak dua malaikat. Wa huma muntar wa Allah nu maha gagah maha jawajal. Upami naro, sabu kanjeng waktu bakal ditaro. Engke teh Bapak teh paminna kanjeng dasar kanjeng Nabi 7 lengkah anu nganter Bapak ayeuna. Tos teu aya bakal ditaros ku malaikat. Kumaha cenah sumping nanti bakal naros waida ta'ala kami marrobuka upami naros ka Bapak saha pangeran anjeun wa man nabiyuka saha nabi anjeun wa madinuka naon agama Bapak teh wa makiblatuka jeung naon kiblat anjeun wa ma imamuka jeung naon imam anjeun wa man ikhwanuka jeung saha dulur aranjeun jur anjeun upami Bapak ditaros kitu mudahan Bapak tiasa ngawalan walar ku Bapak Allahumma fatihin bilisanin fatihin wakti kodin soin sepetus Bapak ngajarkan ke putra-putra Bapak belajar sebagai waris harta dan waris ilmu walarku Bapak Allah Rabbi Allah pangeran walarku Bapak mudah-mudahan Bapak tiada ngawalar eta Muhammad Nabi Muhammad Nabi mudah-mudahan Bapak sintiasa wal islamu dini jeung Islam agama abdi saur Bapak teh sing lisan anu pase saperti nu pangajarkeun ka urang cikupa mudah Bapak sintiasa ngawaler yen kiblat Bapak teh nya Ka'bah sanes nu sanes wal Qur'anu imami sareng Qur'an imam Bapak Bapak mengajarkan secara loba ukuran lipat-lipat kauran cikupa mudah-mudahan Bapak tiasa ngawaler Quran imam Bapak lain anu lain Bapak tiasa nerakeun hadis karena Bapak makin beten jeung budak-budak Bapak sila hadis juga apa guru Bapak maduikeun Rasulullah asaran di Kaliwungu teh guru-guru ieu guru-guru dugi ka Rasulullah Bapak budak-budak boro-boro apa sila ilmu jangan ku Bapak muslim mukmin dulu Bapak jelas orang cukup pada yang non muslim dulu Bapak jangan ku Bapak muslim jeung mukmin dulu Bapak ikhwani nu kenal jeung nu teu kenal ku Bapak didoakeun geuning Bapak mapatahan ka bisa daya dan tak
Karena sholat diterjemahkan astagfirullahaladzim wali daya wali asyadur wajibat kabeh mukminat doakeun ku Bapak ngalatih batur Bapak teh mudah-mudahan biasa ngawala wakul seriuskeun ku Bapak wakuli ucapkeun ku seriuskeun ku Bapak rodi itu billahi robba doa Rabbi firli wali daya warhamhum kama rabbayani kolot ngurus budak cara memperhitungkan keuntungan Allah terrob urang Wabil Islami dina Islam sebagai agama Bapak Ridho Muhammad sebagai Nabi Sarang Bapak ala dalika hayyita di atas sadayana eta Bapak dihirupkeun Gusti Allah wala dalika muta Bapak kapan nanti mautkeun dina kaya ridho Allah pengira Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi Bapak dan kemis teh Bapak manoroan dan dia mawati wala dalika tub'atu jeung kana eta Bapak bakal dibangkitkeun kata insyaallah minal aminin Sabatakallah bil qauli sabit mudah-mudahan Allah tetapkeun Bapak bil qauli sabit sariwasan anu tetep sabatakallah bil qauli sabit bisabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya fil akhirah ya ayyuhan nafsul mutmainnah mudah-mudahan roh Bapak kalebat nafsul mutmainnah anu digero Gusti Allah lamun nafsu mutmainnah anu tentrem cirina tentrem diantara teman tara loba nyarita anu kira-kira teu manfaat keur agama putra-putra Bapak mah yakin Bapak mah nyarita geus bae dipikamun ku batur kitu tapi keur agama mudah-mudahan nafsu Bapak kalbat nafsu mutmainnah anu digero irti iman angkat pangawi ila rabbik ka pangeran anjeun nafsu mutmainnah roh dia tamar dia bari ridho jeung diridoan pentingna teh padkhuli fi ibadi sebisa jeung asup fi ibadah hamba kami waduh bilih jeung surga jannati kana warga sadini al-fatihah Ar-Rahmanir-Rahim